al-jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdadi wal imla bismi dzatil aliyah mustaddiran fi barakati ala ma ana lahu aula. Terus dibaca ku orang malam macam min hamli. Terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibidakeun ku Muhammadiyah jeung teuing sebab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku orang berkahna luar biasa, baca ku orang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teu hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia teh meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu ngahormat bloon amat baca ku urang masyaallah orang lamun maca wa kim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah orang zainul khairat ku hadu fi maulidi wa warwata eta kan ngeunaheun urang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tah dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhad al mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati syanifatul munawwaratu Abu Abdullah wa kana qadidan jangan cek ulama talar kos kitu teh tileutik bisana sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileutik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh teu talar lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula ai kula mah nu salah oleh salahkeun segala marhaba segala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kula lantaran tileutik baca shalawat yang berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabladina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku presiden teh urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat deui teh lain mukjizat sakitu maca doang urang dijemput dianterkeun haju urang dibere berkat eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah beli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantak sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mukjizat ka beli mobil ya aduh masyaallah kudu mah diminyak bisikan mukjizat eta Gusti Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi tentang negara-negara nu ahlina disiksa ku Gusti Allah supaya Kangjeng Nabi teh hatena tenang ngabeberah ka hate Kangjeng Nabi bahwa orang umat baheula teu ku bangkawarah teuing ka rasulna ka nabina teu percaya ke Kangjeng Nabi teh boga ukuran horeng aing macan sabaraha dibandingkeun jeung nabi-nabi nu baheula aya tenang kahiji nomor kaduana timbul rempan mun umat nu baheula teu percaya ka rasulna ka nabina disiksa ku Gusti Allah atuh tenutup kemungkinan di zaman kaula ge di mana-mana umat penurut ka kaula iman ka kaula tumeureun sarua bakal disiksa inggis Kangjeng masyaallah nu mantek ku Gusti Allah dijelaskeun tilkal qura itu negara-negara allati marzikruha nu geus kaliwat dituturna disebutna tadi mana hiji Kangjeng Nabi umatna disiksa
dua Kangjeng Nabi Lut siksa negara jeung umat ilu Kangjeng Nabi Hud kaum Ad kaum Samud kaum Lut kaum Syuaib siksa Gusti Allah Masya Allah etalah negara-negara anu ku kaula disiksa umatna cek Gusti Allah nakus walaika kukulan wagung ku kaulan wagung dicaritakeun ka anjeun ya Muhammad wa Muhammad min ambaiha tina berita-berita ahlina anu buang kawarah teu iman ka nabina Masya Allah lamun urang kuari ka Irak baheula di Irak Selatan teh didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkeun didinya pula lah Kangjeng Nabi Nuh teh diutus kemudian dakwah Kangjeng Nabi Nuh teh 950 tahun tetep bae umat tebuang kawarah jasa teu percaya datang ka Kangjeng Nabi Nuh ditanyain kapal didinya ayeuna Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal dakwah ka Kangjeng Nabi Nuh kadek ieu mah lain sa kapal-kapalna yeuh nu iman ka kaula narae ka dieu cak masyarakat da sagala jeun kapal di leuweung di lembur kapal mah di laut Nuh beuki edan mah didinya lah mulai keluar cai blok Kangjeng Nabi Nuh jeung nu iman naik di mana eta Irak Selatan terus ke Tajikistan terus ke Afghanistan terus ke Turki sababaraha negara eta Maroko terus datang ke Spanyol jadi lain lalagaan tama encan aya sejarahna banjir seperti kitu datang ka kuari encan aya eta datang ka kapal Kangjeng Nabi Nuh teh mendarat da singgahna di Gunung Judi Ararat eta pan lain lalagaan lamun datang ka gunung banjir pohara jasa Pak sabaraha negara eta dicaritakeun ku kaulan wagung cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ka umat anjeun mun bangkawarah teu percaya ka anjeun teu ngimankeun ka kaula jeung ka anjeun teu nurut moal jauh sarua ya Allah mana deh umat Kangjeng Nabi Hud kaum Ad di mana ya Yaman dekat Hadramaut didinyalah Kangjeng Nabi Hud dilahirkan didinyalah diutus didinyalah dakwah teu percaya umat dipere angin anu pohara jasa mana deh kaum Samud Kangjeng Nabi Saleh di mana lahir Kangjeng Nabi Saleh di Hijr nu mantak dina Al-Qur'an aya suratul Hijr etalah madain Saleh terus ka Yordan ka dieu dakwah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sapi mana deui Kangjeng Nabi Lut kaumna disiksa di mana eta Yordan laut mati Sodomi ye Yordan ye Palestina di dieu tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina Israel di dieu aya ngaranna negara atau kampung Sodom di belah dieuna laut mati etalah di dinya Kangjeng Nabi Lut naik ka dieu dibantingkeun diangkat siksaanna taneuh di kaluhur langit ke dibalikeun ka Masya Allah bijakeun Muhammad ka kaum anjeun homoseksual baheula umat Kangjeng Nabi Lut alaihi kaum Kangjeng Nabi Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib melanjutkan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam setelah Kangjeng Nabi Musa pupus Kangjeng Nabi Syuaib mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Madian kemudian Kangjeng Nabi Syuaib lahir di Madian kemudian maut di Madian nah Yordan didinya lah disiksa kaum
kurang kumaha dicaritakeun ku Gusti Allah. Nah, ialah naqussu alaika min amba'iha. Oke. Ieu mah hanya sekilas-sekilas cek Gusti Allah dihareup bakal didongengkeun hiji-hijina nabi-nabi, rasul-rasul teh sakedeung deui. Eta kumaha? Walaqad ja'atuhum rusulum bil bayinat. Nyata jelas yakin datang ka eta kampung, ka eta nagara, ka eta ahli-ahli nagara nu tadi dicaritakeun rusulum utusan-utusanna ti Gusti Allah. Lain make tangan kosong kabeh ge bil bayinati dibere mukjizat ku Gusti Allah nu nyata jeung jelas. Leuleungnya ngahadiran kana mukjizat. Tapi pamakan uliu minum sama sekali teu ngimankeun bima kadzabu ku sebab kakufuran anu nyana geus kabohongkeun. Tetep bae tata dina memeh datang rasul kufur sageus datang Kangjeng Rasul teh mawa mukjizat nana mempertahankeun kakufuran kufur bae siksa ku Gusti Allah. Masyaallah. Bima kadzabu min gob. Umat Kangjeng Nabi Nuh teh kufur ka Allah, diutus Kangjeng Nabi Nuh mawa mukjizat Kangjeng Nabi Nuh teh, tapi tetep bae nya mempertahankeun kakufuran memeh datangna Kangjeng Nabi Nuh siksa. Allah karim. Ad bangka warah kufur ka Gusti Allah diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Dirinya Kangjeng Nabi Hud diutus dakwah. Umatna tetap mempertahankan kakufuran sakumaha memeh datang Kangjeng Nabi Hud sanajan mau mukjizat kufur we siksa ku Gusti Allah. Masyaallah. Oh karim. Kitu kene Kangjeng Nabi Saleh. Kaum Samud teh bangka warah teu percaya ka Gusti Allah diutus ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam dibere mukjizat sakumaha kahayang masyarakatna, tapi tetep bae mempertahankeun kakufuran sakumaha keur memeh ditungkan diturunkeun diutus Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam atuh disiksa ku Gusti Allah kabeh karana itu. Nah ieu urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngesabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu. Tsunami teh, gempa teh, angin teh, poek teh, gunung teh, eta kunaon? Ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah, ngalecehkeun ka hukum Allah. Geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah. Diberi hukum ku Gusti Allah tapi nyen hukum sorangan. Iya siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan das baheula nu mabok tengan di Grogol doang di lapangan Banteng di Jakarta, tapi kuari manu mabok di handapeun Tangkalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang. Baheula nu zina teh di Jakarta, di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur. Baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di imah urang. Baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji. Layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngisi nonton film bae deh. Iya, kumaha lalakona. Hese kasadar, baru dek jadi wali. Aya nu ngomong kieu malah mah kiai, asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP, teu betah lantaran asana pareumeun obam. Dabo. Eta kiai pohara jasa masyaallah. Lain pepegatan jeung makhluk, lain pepegatan jeung dunia. Endahan naon kitu ngaran nyieun jaringan. Tapi nyana dek ngembangkeun agama, ngembangkeun ilmu moal bisa. Ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir, ilmu Allah mah make jaringan batin. Ta'alluq qalbu urang ka Gusti Allah. Deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah. Makin deket makin kapercaya. Di mana urang dus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh. Allah geus percayaeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah.
lain pakai jaringan, pakai organisasi gaji supaya loba, wow, pakai surat undang terus dihubungan capek ngaji kos gitu. Emang ulah kira kayak gitu, lain ulah ngan kena nyeri hati. Nyen undangan 1000 nu datang 100 ke jeung tihang aya 10 berarti 90. Capek maning diri urangna bersihan, deketkeun ka Gusti Allah, pegatkeun urusan dunia, pegatkeun urusan makhluk, eta mah hate. Hayu bae ka Gusti Allah, makin mencrang herang blus. Indah. Teu meunang ngadenge tongtrong, ngajung ngorenjak bae. Ngorejat asal gede tongtrong ngorejat kok mau jualan tongtrong ngorejat jasa terus gitu tah eta bersih hate garana masyaallah kuari matung ti mimiti kiai nanggeus kos kararia komo pamerintahan najun nu negor ka pamarentah eueuh di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayangna ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya skap antara pemerintah jeung rakyat sebab lamun pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo diunggal negara diunggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madah tanya argumentasina ya dijawab ku Gus Dur makana kieu makana kieu kumaha maneh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku ari ku presiden urang terkurus sedunia masalah emang presiden urang kenyataanna kos gitu masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha tak ku ari tidak ada demo bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto. Namun demo bisa tembak tempat. Encan sampai kadinya mangan direncanakeun teu meunang sekat makin jauh. Di zaman Gus Dur dibuka sekat, rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat. Hei, pokoknya mah nanya naon, beurang penting silakan di zaman Gus Dur mah, tapi kuari awas demo-demo, awas informasi dan lain sebagainya. Emang kuari kuah gitu jadi geus teu wani kuari mah nyara baris nyarana bae urang nonton nyana teu bisa dek laporan lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa dek kumaha jadina kula masuk inget ka dongeng bae lah di zaman gitu di India zaman tabiin aya seorang pemimpin India Islam harita keur carita pongarana nyana nyun lukisan bede jeung bagus lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan di dinya aya manuk enclak di buah gandrung kemudian bari macok kitu ta lukisanana. Wah indah jasa bagus jasa jeung gede tempelkeun di hareupeun istana raja ku abeh punggawa mun kieu ari mah bangsat kitu kerabat-kerabat kerjaan aya di istana ningali jeung supaya kitu mengomentari wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus ku ari diundang di kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wah, anu teu ngalem, gua beh memang bagus. Gua beh ngalem jeung bagus. Kuari ti kalangan rendah si miskin. Miskin. Salembur cokotan coba si miskin. Kumaha ieu terhadap lukisan ieu. Begitu lolo si miskin mah tu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh pan. Atuh teu bisa ngadilai nya ngan aya salah saurang miskin biasa cumplang campling tanya seorang ieu bagus tah si eta
kumaha lukisan cek ulama ieu lukisan teu bagus kaget atuh wah sana dibunuh cenah kurang teu bagus sakeuna ieu lukisan bahkan salah panggil ku raja ke berani amat ieu ngateu baguskeun jeung nyalahkeun sedengkeun ieu karya seseorang anu luar biasa aya anu ngalukisna burung di pelebah mana teu bagusna jeung pelebah mana salahna ya raja ge sarua bingung panggil coba nyatakeun di harapan manusia kira-kira ieu lukisan bagus apa jore miskin ieu berani amat miskin kira-kira ieu bener apa salah lukisan salah nyatakan coba kuari di hadapan masyarakat di hadapan penggede ieu kagorengan jeung kesalahan jelaskeun cek nyana teh kieu ieu tangkal gandrung aja tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot kemudian aya manuk mah di mana ge di mana enclak teh tilo konfirmasi heula setiap diencelakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkalan pasti ngeloy jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk nah ieu dideuleu ku kula tangkaina teu ngeloy nomor kadua manukna bangun isinan ieu salah ieu ngagambar kos kieu teh wah kabeh bener oge jadi sak jelema bener oge hiji tangkal adu disinggahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah nomor kadua lagi mana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur maco ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan ieu salah raja tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung irah bae geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah blon eta tangkal burum raja begitu ditangkap kula mah tangkal cakna lain raja ieu mah tangkal nu bloon belah ditu nama ya raja bisa fakir teh bisa miskin ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi geus di mana tangkal gandrung dieunteupan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti tangkal gandrung teh henteu tawadu tangkal gandrung nu hebat mah di mana dieunteupan ku manuk pasti kudu ngeloy berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana kitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat cukup gambaran gandrung jeung manuk ge nah ieu baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dieunteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae ku komo kuari kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk asana meureun digambar deui hiji deui di handap di hiji deui di dua tilu opat lah di handap aja lo mah opat nu hiji mawa kokoprak geus aya manuk kokoprakan nu hiji mawa tambang geus aya manuk geus tambangan bae nu hiji deui mawa rante nu hiji deui mawa peso meureun gambaranna kitu kuari mah tah deuk nyalametkeun gandrung di handapna tuh baheula mah eueuh di handapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat begitu dipanggil si miskin teh disiksa aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliaillah kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura
maka ia lukisan diganti ku ari mah setelah raja nak minta hampura dididik ku eta wali ku ari eta dibelem lukisan nyeun ku lukisan anyar masyaallah tangkal gandrung dientepan ku manuk nu entep di dieu lain hiji anu endek entep ge aya deui nu endek entep di dieu loba jasa manuk tangkal gandrung nang ngeloy bari jeung loba eta tanda bahwa siaplah pemerintah endek mere dahar ka rakyat berurusan rakyat bari aya dina katawaduan urang mah lamun lukisan teh salukis-lukis da bae urang lembur mah teh nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar urang mah paling ge jebi nanaonan sebab naon do urang mah teu jaho lukisan naon maknana naon lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham urang lamunnya ningali lukisan-lukisan Sufi di Turki di Baghdad maka harti ku kabehan ge lukisan jelemana lukisan alamna lukisan luhurna lukisan sagedegeunana lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti oh ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia hanya mengingat ke Allah subhanahu wa ta'ala jabarkeun ielah sosok manusia kieu ielah dihandapna ielah luhurna dan lain sebagainya tak eta keabstrakanana eta lah nu mahal nu mantak di Baghdad deh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar lukisan lain lalagaan lukisan mana mengalukis dia ieu naon ieu lukisan ieu kareta jeung kareta tabrakan Masya Allah guys jeung deui balikeun deui ieu lukisan naon ieu ieu jelema heeh pan ieu beutengna gede ieu beutengna gede nu ngagedean beuteung sa tah ieu oh berarti ieu mah zina tang bisa urang beuteung gede dilukis gendut burung geuh bapaan urang lukisan teh kos sekarang itu bah Masya Allah nah iyalah ku bangkawarahna umat-umat nu baheura mempertahankeun kakufuran sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat kadeuleu kunyana mukjizatna tapi teu percaya atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng kapan Abu Jahal mah ningali kehadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicurug Kangjeng Nabi keluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi keluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa kanyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawarah mah bakawarah bah urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai di berzanji aya dongeng nu matak dieuweukeun teh berzanji teh ku Muhammadiyah bid'ah dolalah teh kajian di bidah-bidah ge urang nyaho ti berzanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi أبتدي والإملاء باسم الذات العالية مستدرا في البركات على ما أنا له وأولاه terus dibaca ku orang walum macam min hamli terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibid'akeun ku Muhammadiyah jeung teuing sebab naon urang nyahona ti berzanji dibaca ku orang berkahna luar biasa baca ku orang muludan berkah mah ulah wakah heula berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teu hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu ngahormat bloon amat baca kurang masyaallah orang lamun maca wakim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah orang zainul wairan ku hadanu fi mauli an yuwar wa ta kan nginahin orang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tak dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ya masyhur al mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatul syanifatul munawwarah Abu Abdullah wa kana qadidan jangan coba mah talar pas gitu teh tileleuti bicana sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya
naon sebabna atuh kula tileutik di dieu maca sholawat jeung almarhum abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan sholawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh itu talar lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula ai kula mah nu salah boleh salahkeun segala marhaba segala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kulantaran tileutik baca sholawat yang berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabeladina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku persieun teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat yeay teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput diantarkeun haju urang dibere berkat eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah beli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantap sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mukjizat ka beli mobil ya aduh masyaallah kudu mah diminyak misikan mukjizat eta dzalika yatba'allahu ala qulubil kafirin sakumaha anu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangka wala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap ku bangkawara sakumaha umat nu baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin Allah ge nyecap Allah nyepok ka hate-hatena nu kalalapir salilana kuari di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi di Inggris lain teh nyahoan informasi geus akurat jasa kuari mah informasi geus lain di surat kabar lain di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit ditampung kuari mah di satelit di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitab nyaho hayang kitab hayang nyaho kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi Nuh bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet tet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badek naon ti mimitian eta baheula nama Kangjeng Nabi Nuh teh bahasana Suryani di Babilonia kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu ayah zaman Jakarta itu sok sada rombong membalik di Jakarta harus sombong orang Sulawesi balik di Jakarta aju ka di itu ka imahna ka lemburna aju sok sombong ya antara mana ayah waduh sombong biasa kan di kurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah gitu kan di kurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu kulantaran sombong biasa ieu orang Sulawesi balik di Jakarta sombong biasa urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta ngomongnya na dikurangan sarua aru atang ari akata udah ompong
orang Sulawesi nurutannya lah. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diurang ulah nyaritakeun di Eropa, ulah nyaritakeun di Amerika, ulah nyaritakeun di Australia, Asia kuari. Di Asia lagi Asia Tenggara ka dieu ka urang Pasifik. Nah ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi. Kafir di urang teh apal linter. Janyahoan di Indonesia mah ulah mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge. Ulah nyaritakeun Muhammad cakna. Marahnya na muludan rajaban. Orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang, dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun. Nah eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gede. Begitu ayah Muhammad dia ngabidahkeun didinya ayah jawara tukang ngadu kotok mabok dinyana ayah ngadu kotok ayah judi ayah begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeun tanding naik budak muludan kotok aing peucit ku sia hebat jawara kan beres yana mujid embe mujid kotok bawa muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wame luar biasa beres muludan beli kotok deui. Enggak, saya masa muludan doang ceknya nah. Ngadu kotok deh, kotrek. Itu mah gusi itu jawara di urang. Nu sakitu ge geus alhamdulillah teu meunang kasuat-suat di urang. Nah, ieu kunaon ieu? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi. Yahudi nu aya di urang teu iman. Budak Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu ala qulubil diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyeun kwetansi, kemudian make metre ceplok, geus teu robah deui. Ketika aya perubahan, sidang menang urang sebab geus aya cap. Yatba'ullahu ala qulubil mentak urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabi'in teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus teh iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah demantak urang muludan keur aya di surga sebab nyaritakeun ahli surga. Teu pernah urang teh kadang kabarengan urang ka zamanan ka Tuan Abdul Qadir tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyurusup ka jero hate urang komo mun nyaritakeun karomah para aulia Allah urang cinta teu kabendung ku urang di bidah-bidah Wahabi mah apa itu? Boh nggak bidah-bidahnya mah kahaul-haul Tuan Syekh kahaul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun ka cinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Ulah hese-hese sia ngabidahkeun. Geus sia aing mah dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Siang ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumanggihan kulan wagung kana lolobana manusia minah dintina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum? Lain tak kaula pangeran jen?" Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei. Rek nurut padeh ka kaula.
sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi moal maksiat baja abdi kudu maksiat nyaan maneh diparentahna mah teh bakal nurut beuh Gusti buktikeun ku Gusti di mana abdi engke ke alam dunia kebalik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan hega tuh tah eta janji urang baheula di alam arwah terus dikaluar-luarkeun ku ari tek Ahok teh iman si siang-siang melingseng teh cinglu teh iman insyaallah stegwan teh iman lupa jasa si enci teh ari iman eta kabeh kata ari iman nah ieu lah wa ma wajadna li akramihim min ahad manggihan kaulan wagung kena lolobana manusia nyumponan perjanjian yauma akhdil mizaq dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran mangga Gusti tapi geuning bukti nama henteu wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur cek Allah Islam inna dina indallahil Islam salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah mah dini tetep kodoan malaikat ge wah si mah kodo deui ka jeung kumaha ge mau masalah geus lah tidak puasa alhamdulillah puasa zakat haji malah di Indonesia memunggah haji itu antrina luar biasa sadunia paling antusias haji Indonesia Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureun lantaran nungguan anak urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun beuh lain lalagaan berarti antusias jasa kan pohara geus kajian paege aing geus daftar wah masalah geus cenah teh heuh masalah eta kan sangat antusias berarti kan neuk ngabuktikeun qalu bala syahidna nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantak ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu kan maknya di surga ya tukang wuduk segala aduh Gusti ujar tukang wuduk tukang sate surga kos gitu amat sih maknana urang teh keur aya dina surga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam arwah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu neuk ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nu geus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnya geus nu penting salametkeun urang sing hade niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang tergelincir tina rel nak salamatkeun wa ma wajadna aktsarahum lafasikin jeung sanyanya wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik. Ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan fasik cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabaraha kecamatan satu kecamatan aya sabaraha desa sadesa aya sabaraha RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam
kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barani hitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker deui geus lobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bas bareng di deleunya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafa siki urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkan iman Islam sehingga iman Islam orang kabawa maut di akhirat orang disalamatkan ke Gusti Allah diiringkan bareng jeung para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalawan sebab kangjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan batanya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan 70.000 wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atawa kaya oleh ngucap iya inta istutu gia gaul waral hafid lalu diriwayatkan sampai kia hafid Abu Nuaim kuning kia Abu Nuaim annal fasaqata satu hune pirang-pirang kang basak lemah kotalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-Akbar ing Ali al-Akbar wa ladal Husain tegasana kesina Husain talab Husain Abidin maka nyuprina ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladhi huwa 'ala al-asghar kang utaya Zainal Abidin iku tetep ingat sekang cilik liaqatuluhu depan entang ngabunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaduhu maridan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lan ana apa umur Zainal Abidin hina kutilu waktuna wahina qatalu akahu waktuna mataini ya fasaqahu ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumanhum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausana mangkono ing dalam sausana mangkono talab bimudatin kalawan samasa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya fasaqah ing sirahe akha ila Misra maring negara Mesir di masyari ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya akha qariban dari barat min Nujratil Qal'ah saking Nujratil Qal'ah min al-Misra saking Nil Misra kama raituhu kaya barang kang ningali sunhu ing maktuban ingkang ditulis ala gabrih ing atase kuburan akha bi khatin green kalawan tulisan kang dingin nuluykeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksrak ka putra-putraan etik ye diriwayatkan bahwa senyanya kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deui 70.000 manusia ahli Allah Masya Allah wa kutila jeung dibunuh bisa babil Husain ku sabab Sayyidina Husain sabumiati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deui
soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa mantak di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak bangsa Irak Iran Persia teh negara-negara kuno teh baheula agama gola indah waral Hafiz Abu Nuaim Kiai Hafiz Abu Nuaim nyarioskeun anal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali Al-Akbar putra daripada Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanana di Iran Ali Al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran rajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dibunuh teangan disak-sak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Al Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sina Ali ti Sina ka Sina Husain ti Sina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sina Ali lamun anu kitu ka Sina Abu Bakar aya Sina Ali mayoritas Sina Ali Sina Husain Imam Zainul Abidin eta Imam Zainul Abidin eta tah masyaallah nu jana salafat sebab harita waktu keur diberono dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriang berarti muriang teh aya manfaat muriang aya manfaatna ongkos duka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa nah begitu nyana teu bisa kan marah nyana wah kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapal ragag alhamdulillah berarti kan eta paspor teh kaluar teh alhamdulillah sareng jeung nu ojol sarua bae aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh bae tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat terjadilah kecelakaan nyana alhamdulillah hadena ojol tuh kan gitu dibantak urang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah lamun urang boga kabogoh anu geus jang sehidup semati kemudian kabogoh urang dibawa batur deleukeun aya hikmahna ge di satukangna ulah sok marah naon hikmahna horenganan stres tah lain hikmah mamala aya hikmah dokter cerita doang aduh sia kunaon ngajang jauh ngamat bogoh dibawa batur sia elehan amat nah kunaon teh disusul innallaha wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala geus teh daya teu upaya bae lompat ka dinya bagus teh geus saya mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah pasti aya rahasiaan di satu kangenan lalaki kos teu boga peler bae nah geus kajeung dah peler mah aya ieu ajeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler ajeun sian teu marah geus moal mah geus aturan ti Lauhil Mahfuz na berarti geus luhur ya budak ge luhur jadi ledek naon ge terus bae geus sabulan 2 bulan 1 tahun bener aya ceng anjing bangunna ieu jangan boga pamajikan encan ieu milu ka ditu ka mana ka imah adu teh aya naon teu hayu bae ka ditu daek aceng dari dia sagawe-gawe bae aceng oh teu teu naon gawe-gawe bebersih juku taman beres sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupanna mungkin inilah rahasia Allah atuh Allah mah rahasia babari jasa
Ya emang kumaha gitu terus kadina main mata adalah panah asmara menembus. Aduh tanya ku bapak neng neng kumaha mun dikawinkeun ku abah kasa aya abah boga pilihan saha abah anu embung oh eta embung memal maksa abah mah aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka neng nu hayang ngalamar saha anu embung stilu embung bae aya neng si ieu embung bae hayang ka saha itu Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman tapi beureun geus rahasia Allah geus tah bapak geus ridho bae nu penting bahagia bae tuh ya rumah tangga geus masalah geus ngapaman nu penting bahagia lah di dunia ieu jamal kebal sia kadirna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah karib pokoknya bangis nuan urang udah rahasia Allah asal urang sadar ayah kayak ayah urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mun aya musibah nah sodmatil ula kanu dideleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideleu ku Allah urang diberi penyakit sodmatil ulana sabar ti Allah itu syarat mah masalah ngan ti Allah sadar urang da ta eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat urang leumpang ya begitu urang leumpang ditajong boblok ka batu teh neuleuh meureunna cak batu emang aing irahan neuleuhna jadi ngerti balik itu neuleuh sia kunaon nyarekanana aing cak batu eta sodmatil ula urang ngarasula teu bagus tapi lamun urang ditajong masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ya ka batu poe ieu geus Allah naikeun pangkat ieu eta sodmatil ula muriang urang ieu bos ka anu geus rumah sakit anu geus sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarek sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae pan ieu kakarek kadenge ku ba Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken tah geus kitu mah teu direken ku Allah. Jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Talamun urang boga ka Bogor, sekat ku batur dikawin. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus dang Allah. Geus dang Allah, geus kumaha pasti aing kajen ku kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing geus yakin biasa. Bener menang satahun teh ya. Aya. Saya can kawinnya. Yuk kalau murahin. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ai bae leumpang. Hayu atuh berangkatnya na milu ka lombornya. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Aya jahe. Masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya. Mantep. Geus lah geus masalah geus. Ya da ka dieu. Masalah geus. Barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Si adek we kajen lah, sugan pendek umurnya nak. Prak angel kapaeh deui. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah. Je, pokoknya Allah mah kitu bae. Nah ieu Imam Zainul Abidin muriang tadi bono wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat Masya Allah karib tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek kurang gairah. Secara zahir mah karunya, secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu.
nu biasanya na aduran obrot jadi henteu, nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah, nu biasa na tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae, bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok. Tuh kan aya rahasia, urang teu paham rahasia Allah, endeup ngabalikeun Allah ka dirina, aya nu ku gagah, aya nu ku ilmu, aya anu ku dunia, aya anu ku muriang. Eta mah urusan Allah. Urusan Allah mata urang teh kembalilah ke Allah, ditingali hikmah-hikmahna. Masya Allah. Cuman orang bodoh, hanya wali-wali Allah nu nyaho. Wali Allah nyaho ieu muriang kitu maksudna. Ieu sugih ieu maksudna. Ieu teh boga jabatan ieu maksudna. Artina maksud teh aya anu cilaka, aya anu bahagia, geus nyahoan wali mah. Diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka, oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet, oh ieu ku sabab susah bakal salamet, nyaho tah aya nu sugih nyalametkeun, anu sugih nyilakakeun, susah nyalametkeun susah. Dibere terbuka ku Gusti Allah, wali Allah mah plak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasrih, paling kinayah sebab lain nabi. Nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu, maka harita umurna 13 tahun summa innahum gadaluh dulurna Ali Akbar dibunuh. Nah sanggeusna dibunuh sirahna dipotongkeun sirah ceger biadab da urang luar negeri. Ulah aya caknya ada turunan Kangjeng Rasul supaya putus disikat habis. Eta sirahna dibawa ka Mesir, ibasyadihi gabiban min majratil gal'ah, di kuburan para jelema nu maut syahid min nil Misra. Aya dinya deket min majratil qal'ah kina bengawan Nil Mesir. Sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim, tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil, kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Mashhad ada tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya dikubur. Oh urang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara di Mesir bagas pohara ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di poharanya sampah di mana-mana. Eta urang ziarah ke kuburan Imam Syafi'i belah dieuna teh jajaleunan Imam Waqi. Ziarah cukup di jalan bae layan lantaran kotorna pohara. Ahli Allah teh ahli Allah loba jasa di Mesir tapi kuari teu terurus. Bentuknya mungkin ke bentuk demo. Tadi Al-Azhar ambalaya sampah-sampah. Meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep. Boh turut dibersihan mah gampang di Mesir mah. Sadaekna ditut lapangan, dibelum dan lain sebagainya. Bentuk demo ti masyarakat diantep bangawan Nil ge geus teu terurus. Terus bangawan-gawangan nu lainna. Non kitu ngaranna solokan-solokan anu ti bawangan Nil, sampah hideung caina. Kos kitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu sirahna dikubur kitu di Mashhad eta min Nil Misra kamar itu ayat tulisan dakhatin qadim wa indahu rasul sayyid zaid wallahu a'lam bissawab.